yastaghfiru yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wallahu a'lamu bimuradi wa nuzila lan turunkeun istighfarihi dalam jaluk pangampurane Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam liami kadue pamane Kangjeng Nabi Abi Thalib nyatane ki Abi Thalib wastighfari ba'di sahabatil lan jaluk pangampurane setengah pirang sahabat liabawahi kadua bapa biang larane ba'di sahabat al musyrikin kang musyrik kabeh dan turun kenapa ayat makana Allah alam bimuradi oranana lin nabi ku tetep kadue Kangjeng Nabi walladzina amanu lan wong akeh kang padha ngimankeun ya ladzina kabeh Paya zakfirun tajaluk pangampura ya Nabi lan ladzina amanu lil musyrikin kadang kang musyrik kabeh walau kanu uli kurbalan sanajan ana ya musyrikin iku kang nduwene karabat lai karabatin tegese kang nduwene karabat min ba'di ma tabayyana saking sausin yen tanarima pertela ba'di ma tabayyana saking sausin barang kang narima pertela ya emak lahum kedue lahum kedua nabi lan ladzina amanu annahu min satune musyrikin ashabul jahim piranggangan duane neraka jahim atawa nu tadi nu awal min ba'di ma tabayyana saking sausana yen tanarima pertela lahum kedua nabi lan ladzina amanu apa lahum satune musyrikin iku ashabul jahim annari tegese neraka bi annatu alal kufi kalawan yen tamati ya musyrikin ingat tase kufur ayat ieu diturunkeun dalam rangka mangmentakeun hampurana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ammihi terhadap pamanku anjeun saha Abi Thalib berikut mangmentakeun hampurana ba'du sahabah li abawil musyrikin ka indung bapana nu paeh para musyrik nu paeh marus Kangjeng Nabi lahir ka dunya rama ku anjeun parantos tilar yatim ya Allah telami Kangjeng kumalandang di dunia ibuku anjeun pupus yatim piatu itulah Allah hendak ngaluhurkeun seseorang melalui keyakinanna besi majarkeun dididik ku bapa besi majarkeun dididik ku indung dek diumikeun ieu teh tara maca tara nulis eueuh nu ngadidik anjeun tapi masya Allah teu kadenge sakola sanawiyah
teu kadenge sakola asam up, teu kadenge kuliah Kanjeng Nabi. Eueuh nu ngadidik yatim piatu tapi ya Karim. Cerita ti Kangjeng wah Kanjeng Nabi Adam, memeh Kanjeng Nabi Adam. Alamna alam zahir alam batin apa? Ya Allah. Ti Kangjeng kaharep, Masya Allah Karim. 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun sampai kiamat, sampai ke alam akhirat. Apal Kangjeng. Iya Karim. Rasul-rasul diturunkeun ke alam dunia. Nabi diturunkeun ke alam dunia. Apal Kangjeng. Aya makhluk naon di langit kahiji, makhluk naon di langit kedua, makhluk naon ka langit kedua, langit kaopat, langit kalima, Sidratil Muntaha, terus datang ke mustawan, datang ke aras. Apal Kangjeng. Kahandap bumi 7 lapis bumi kahandap. Apal Kangjeng aya naon dihandap? Logam-logam berbagai logam, mimiti perunggu, emas, perak. Apal Kangjeng. Batu bara, malen Kangjeng. Batu bangkong, malen. Batu bangkong, batu bara. Ya Allah ya Rabb, geus moal aya tanding, mantak afdalul makhluqat. Turun Al-Qur'an. Plak. Iyalah merupakan wahyu. Kangjeng teh dinaon diurus, dirorok ku akina ku anjeun. Aki Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Diurus ku Abdul Muttalib, orang anu terhormat. Awas ya mun sarak urang mah. Tapi kapan teu lami pupus deui. Diurus ku Abi Thalib, paman Kanjeng. Nah, kalang dada Kanjeng teh paman Abi Thalib ngaran. Nah, nusuk ngahadang para Yahudi, para Nasrani teh Abi Thalib, orang terhormat sami. Kacaritakeun mah Abi Thalib teh gering paman nu ngurusan Kangjeng setelah bapak kolot, setelah aku. Nu ngurusan sagala rupana teh Abi Thalib. Datang ka ngalamarkeun teh kapan Abi Thalib ka Siti Khadijah. Luar biasa tuh Abi Thalib anak wari gering kacaritakeun mah. Gering dilayat ku Kangjeng. Barang dilayat di dinya aya Abu Jahal jeung Abdullah bin Ubay kakentong Yahudi. Kangjeng asup bae ka dinya. Paman, cik Kangjeng Nabi Ya'am. Qul la ilaha illallah hajju laka biha indallah. Cik Kangjeng diharewaskeun kana ceuli. Baca la ilaha illallah. Siap kaula bakal nulungan. Bakal nyapaatan. Kula bakal ngahujah di harapan Allah. Mangteh supaya surga. Ndek maca Abi Thalib teh ditoel ku Abu Jahal belah kenca. Abu Jahal. Ulah sambarangan. Main ucap-ucap baik. Ulah emang nandek ninggalkeun agama nenek moyang urang. Kangjeng ngarewas deui, ya ammi gul kalimatan hajjul bi'ainallah. Siapa Abu Thalib teh endit maca. Janya homeureuh Abu Thalib teh ieu teh alotib deh. Lain sambarangan bener ieu teh. Deuk maca toele ku Abu Jahal. Sok dibuca baca kitu. Geus mah keluarga urang kabeh ieu mah geus bae pokona yakinkeun. Wah aya naon-naon deui. Agama nenek moyang urang. Ih Kanjeng teh lah
cak Kangjeng teh la azalu astaghfirulaka malam unha anil istighfar. Ayo terus baca gul la ilaha illallah ditoel deui. Ya Allah ya Rabbi. Khos Abu Thalib nu ngurusan Kangjeng, luhur Kangjeng, gede Kangjeng, istimewa Kangjeng dalam rorokan pamana maotna ala dini Abdul Muttalib. Henteu make agama Kangjeng. Kafir. Kangjeng kan ngawas. Ya Allah, mamang ieu teh nu ngurusan ti leutik. Mamang ieu teh nu peduli, mamang ieu teh anu ngahadang segala rupa, mamang ieu teh nu manglamarkeun, mamang. Aduh. Make jeung coplok henteu iman. Ya Allah. Maka cek Kangjeng Nabi la azal astagfirullah malam unha anil istighfar. Moal eureun-eureun kaula dek mangmentakeun hampura terus selama encan dilarang ku Gusti Allah. Terus bae mangmentakeun hampura atuh paman masyaallah. Bisa ku urang dirandapan hate. Betapa sedihna eta Kangjeng. Hiji-hijina nu kadeudeuh jeung mi kadeudeuh. Kangjengna deudeuh itu na mi kadeudeuh. Bayangkeun datang ka maot teu mawa agama nu hanif. Terus bae Kangjeng teh menta ka Gusti Allah. Istighfar panghampurakeun ieu mamang panghampurakeun. Gusti tetep kula kajen kumaha ge berusaha supaya dihampura hayang bareng ka surga. Turun ayat. Ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Masyaallah. Teu aya ka nabi jeung ka para mukminin kudu mangmentakeun istighfar, mentakeun pangampura jang para musyrikin. Eueuh jalan sebab anu memisahkeun teh akidah. Cenah dulur pan ieu mamang walau kanu uli kurba. Sanajan deukeut bapak misalna, emak misalna, mamang misalna, uli kurba. Misah ku akidah, misah teu bisa nyambung istighfar. Kangjeng ngalengis. Jalan. Mendak ditaros ya Rasulullah komang mentakeun hampura saat paeh emang apakah teu apal bahwa eta teh jurang pemisah apal. Mentak pula ngomong malam unha ge selama henteu dilarang kula mentakeun istighfar. Kumaha mang mentakeun istighfar we? Kula ngotot ka Gusti Allah diterima-terima oge. Hah? Cak sahabat diterima jadi mainan mah ka surga musyrik lain. Kunaon? Diterima permintaan hampura kaula diminimalkeun di neraka. Jadi aya kaluarna tadi dina poe Senen lahir Kangjeng Nabi lantaran nyana bungah jeung urusan jadi diistirahatkeun. Diistirahat. Engke selain Senin, ukuran Senin mun kabaran itu mah poe dan ukuran Senin seminggu sekali. Tetep di kanarakakeun deui lamun panasna batur mah 100% tanyana mah dikurangan datang ka 1%. Atuh hebat kumaha teh 1%. Nah sakieu nya mah. Jadi engke di narakana ngan dampal doang tapi ngagolakna datang ka embun-embunon. Aduh eta anu sakitu bae ngagolakna ka embun-embunan komo si ieu. Atuh si ieu mah atuh ancul-anculan. Dikulub. Ya Allah ya Rabb.
Jadi eueuh anu mambut Kangjeng cek Kangjeng terima ku Gusti Allah kula bunga karena ngotot terus istighfar alhamdulillah diringankeun Senin ringan keluar dampalna doang dianclomkeun tah jadi meureun aya bakta sakitu tah leutik pucara kurang mah meureunana menang meuli di Sabar Subur kitu tah aya bak leutik di caian tah cairnya cai di sorga jadi bisa di luhur tak beb nah model baheula mah pan aya patiman lain patiman patimannya Patiman lain gentong gentong matina taneuh patiman matina eta teh aya naon garang-garana kuningan nah tambaga kuningan dari cokot tah teh blek dicayan di neraka rok kadijakeun sukuna betalib dikanya kieu teh hasil menta istighfar Kangjeng Allah maneh dikadijakeun ngagolakna datang kapolo kurutu isi bancul-anculan kan gitu sakumaha ngojai di ditu bae ya Allah aya mangkaning Kangjeng gaduh ibu teh kapan maotna ti payun rama maotna ti payun sateu acan Kangjeng diangkat jadi rasul Kangjeng teh melas emut ka rama emut ka ibu tetep Kangjeng mangmentakeun hampura ka ibu ramana Masya Allah begitu mangmentakeun hampura terus-terusan cik Gusti Allah pazuruha zarah bae zur ya Muhammad zarah anjeun Kangjeng Nabi zarah ka ibuna Siti Aminah langsung assalamualaikum ya ummi muka kuburanana blek Waalaikumsalam maca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka muhammadan rasulullah tutup asupnya ka jero maha kawasa Allah sebab naon maotna memeh diangkat jadi rasul eta mengan sakadar atuh salamet geus sanajan teh kitu ge zaman patrah kapan zaman patrah makan salamet ngan eta mah supaya jelas gitu kene Said Abdullah Zarah antak sahabat kaget pancena ulah Zarah kok Zarah tazuru Zarah anjeun ka kuburan-kuburan indung bapa anjeun dititah ku Kangjeng Nabi dititah besi anjeun inget ka indung Zarah besi ente inget ka bapa Zarah tazuru Zarah sebab kula Zarah muka kuburanana indung kula ya Allah teh aman geus teh ibu bapak mah aman sebab maut lagi di zaman patrah ieu paman ku anjeun Masya Allah karim dilarang ku Gusti Allah teu aya jalan ka Nabi kudu mangmentakeun hampura ka para musyrik walau kanu li qurba teu aya jalan ka para mukminin mangmentakeun hampura ka para musyrikin indung bapana nu paeh musyrik dipangmentakeun hampura ku sahabat tidak ada jalan walau kanu uli qurba itatamim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim sabada jelas nyata ka para nabi ka Kangjeng Nabi jeung ka para mukminin annahum ashabul jahim bahwa para musyrikin anu pararaeh ti heula teh ashabul jahim penduduk neraka jahim bi an matu alal kufri paraehna netepan kana kufur teh teu percaya pangeran teh Allah teu percaya Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuari kan dibuat bibang di bangsa Indonesia teh ku ayana dakwah Kristen dakwahna hebat budak kurang ngaji diperhatikeun ku nya mentek ulah sok ngadengekeun urayan Kristen Katolik ulah baca-baca buku kitu sebab naon nu ngadengekeun teu ngaji
kakula bae ge loba anu ngomong kieu bungku kurang didengikeun cenah kurang didengikeun ya bener nya teh mah Kristen teh malah mah aya jelema tokoh nu kakula ngomong kos kitu ki lamun didengikeun mah jaku urang je bener nya Kristen mah nya tokosna mah bagonda cenah kos ka surga goblok sia Masya Allah ieu tilok ngaji meureun nya ngaji ka mana sugan ngaji ka mana henteu si kula mah cenah ngaji carang ngaji longok carang tangkorak sia meureunna ieu loba nu goyang-goyang geus puguh mahasiswa geus budak sakola ieu tokoh ge bener kula bae ieu alal hak aya pernah hiji tokoh ngomong ka situ nya osok ngamati bade TV goyang akidahna Masya Allah penduduk jahanam teh penduduk neraka jahim teh percaya ka Allah teu percaya ka Kangjeng Nabi nyana terbius ku ucapan-ucapan misionaris ku ucapan pendeta diamati meureun ku nyana terus rada aya kaharti aya meureunan setan urang kan kuari ye nya kuari ye teu meunang ka Malaysia ka Singapura teu meunang isa teu keluar urang Singapura Malaysia teu meunang ka urang urang Amerika urang Cina mah geus puguh hese kuari teh pisah teh hese setan makan tanpa pisah di Amerika datang ke dia setan mah teu kudu make pisah jangan lapangan terbang di mana bonya teu setan mah di Cina datang ke dia setan mah di Singapura datang setan Indonesia nu geledegan datang ka ditu ye berarti kan antar setan mah tidak ada masalah ya sesama setan tidak boleh saling usik cek gedeg udah kamu di Indonesia saya di Amerika ya udah kita tuker aja dah setan sarua bari ngadengkeun goblok teh kieu cician goblok nggak saya pindah kali ke belah kenca tah lari ka tuh bae di dia goblok tah baturan tah ceknya geus dita tadi panas deket nyana ceknya emang kunaon aing geus sieun ka nyana setan sieun kula mah ngan sakada setan nyana mah raja goblok teh setannya nah setan makan di luar negeri dan datang ke orang tanpa pisah urang deka mana kudu make pisah aduh setan geledegan darah ratang hal liber ka urang nyin kebimbangan titip melalui lisan-lisan pendakwah loba kuari anu tagoyur bimbang tentang akidah naudzubillah min dari sing ada terpercaya ke Allah terpercaya ke Kangjeng Nabi sebagai utusan Allah neraka geus bae kitu hese-hese penduduk neraka abeh teger hate urang ulah puluya peleye sebenarnya can pugu urang can pugu nyana can pugu ye sia goblok sia sorangan can puguhkeun deuk ka mana ini cenah can pugu sebenarnya nyoka neraka nyoka surga tolol amat atuh sia ai situ mah ngomongna bagus sakieu teh Katolik sebenarnya tapi bangunna hebat teh sakieu ngehebat-hebatkeun agama batur ulah gitu sia agama naon Islam sok salat tilok jadi geus beres sia salat nah salat mah urusan pagawean akidah aduh teger amat sia judi osok ya osok kan eleh mah lulu tapi tetep aing nekatkeun haram akidah aing mah tetep ka Allah ka Kangjeng Rasulullah geus di akhirat aing salamet kajian kumaha sia boga keyakinan hebat ngaji aing di mana sia ngaji handapeun tanggal Ambon lumayan dah teger dah budak Masya Allah ulah sok puluh ya peliye hebat urusan salat betul mah urusan pagawean urang jeung Allah urusan maling mah teh maisah goblok guys kalau ulang paneglang mah goblok teh cegeuna ge teh salat betul urusan urang jeung Allah teh maling kebo mah teh urusanna eta kahirupan cegeuna kalau omong boga keyakinan tinggi tuh budak daripada nu eta tuh peleye nyaho teuing urang nyoka surga nyoka neraka ya budak itu tuh ngadengkeun Kristen bagus ya ngabaguskeun batu ulah didengekeun saya kira-kira tagoyur ulah didengekeun bangsa non kitu ngaranna urayan-urayan kos kitu anak eta ngadaekeun urayan geus ulah sia ngaji tilok non tilok geus sia ujianna nyalimpang ulah geus bae
engke komo lamun hajuk keur salatna aya nu bebeja ka kulak-kulit cenah ki bari bimbang kunaon asal salat besokna inget bae nah urayan-urayan Kristen teh aja teh bagus ka bawa salat eta gara-gara geus bantingkeun TV na abah sok make haju nonton TV nu kos karari itu TV jang kira-kira teh salamet ulah teh ya nya sabada jelas karena jelas kamu mukminun bahwa nu paeh teh adalah musyrik ashabul jahim jelas bakal jadi penduduk neraka jahim geus ulah dipangmentakeun hampura tuh jalan kabelah dituna warisna pegat geus bari mah urang di akhir zaman ya hirup di Indonesia kemudian virus-virus loba geus puguh virus Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha wari tambah deui Wahabi, tambah deui Syiah geus ulah pati maelu geus bae salametkeun diri urang geus aing mah lah geus kana ahli sunnah wal jamaah nu kos kumaha ahli sunnah wal jamaah nu sok usoli naon deui tahlil naon deui marhaba sia bisa marhaba henteu aing ngomong marhaba sia marhaba tilok aing ngadengekeun doang aing sadar suara aing hese mong bang suara aing mah teu bol mun pake marhaba jelema geger kabeh tak eta bae geus sejarah geus kuliah rese batur gabidah-bidahkeun los jang sia aing mah tibal lagi osok ulah kitu cenah eta teh naon karang ilmu teu jelas sepak sapoe bisa aing mah geus tibaheulan tahlil aing mah beres geus kudu make ilmu make dalil tah aing mah goblok diasah ku golok sia golok aing mah awas sia nyangsang beres sieun nyana geus beres aing mempertahankeun ahli sunnah wal jamaah kadanan aing ribut jeung musik jeung sia aing budak serem amat teh sih budak hebat amat sih keyakinanna mah duit teu boga cek mung sangmangsing ya mah majikan balik goblok maning marah aing atuh geus di Tangerang mah jagos kitu Tangerang Serang Pandeglang geus emang adat teh di Tikoro saya naon-naon berbau-bau Wahabi berbau-bau Syiah sebudak bangun Syiah ya tikalkeun going Syiah ye sembarangan lembur aing diacak-acak ku Syiah awas ya ku aing eta urang lembur urang makan kos gitu ditanya dalil mah moal bisaeun beda jeung urang we eta makan ilmiah Bandung Garut Tasik eta ilmiah di urang mah tilok make ilmiah main aya naon-naon bebeja na ka kiai Niko misalnya di anu aya nu teu marhaba kumaha keun kiai eta takol ulah ye siap ajana ngadalil bae kula teu bisa cak di urang mah kos kitu tah pagaweanna masyaallah teh lamun cek kiaina seikat habis atuh teu nyaona naon beda karakter kula pan lila di Bandung di Garut Tasik ilmiah benda urang mah lain mun ditanya dalil-dalil teh geus silok ngajawab di urang puyang deuh geus kudu make dalil-dalil kalau kurang ge baheula tahlil kakolot panjana mah tapi tetep bae kuari nu kuat urang Tasikmalaya oyag pan ayeuna ku Wahabi geus oyag kuari ya pesantren Wahabi di ditu anu santrina ge geus 10.000 Tasikmalaya eta anak-anak pejabat kabeh kalah luar dia jadi Wahabi di urang maka dia alhamdulillah aya mah aya bae asal teu kunut bae dibeulekeun misi budak teu kunut sia maning teu salat sia daripada teu kunut bah kolot tapuyang goblok salat tapi teu kudu naik salat ya. Gas. Nasihat bener tah henteu teh si budak. Urang lamun jaritakeun urang kulon resep. Beda Tangerang, Serang, Pandeglang, Rangkas. Geus kos kitu bae. Ngantak di organisasikeun moal bisa. Moal bisa organisasi mana tuh coba anu maju di urang? Moal aja pas sini malulu.
masa si sekretaris kos ketua. Nah tuh wakil kos ketua. Ye, ieu sih mana ti teu nyaho posisi teu nyaho. Orang kulon mah kos itu bae, giliran mah kebo dibawa ke Jakarta dijual bae. Orang kulon eta. Digenggerekeun gua ieu mah Maisah. Ibadah maka Allah, ai maling urusan keluarga. Nya nasehatannya anak keneh ku basia bae tuh. Urang nah, tapi kuat ieu teh geus di dan gitu ngaranna di Tilei. Ternyata Tangerang, Serang, Pandeglang, Rangkas agama masih kuat. Jeung henteu aya semu-semu urang kulon mah. Urang wetan mah masih kene ongkos gitu kan ngaji teh eta. Padahal mah hatena mah teu semu ngaranna. Menghargai kaduluran, menghargai kadeukeutan, menghargai. Urang kulon mah teh tersem teu bae. Saya teh ngaji pandulur saya teu aing mah teresap. Itu orang kulon. Orang Tangerang mah geus teu. Geus itu pada teh beus tetangga ge atuh proposal kos kitu teh hayang aing. Ngaji mah pan ngabeberes diri. Nyana kitu beres. Urang wetan mah moal tak kos kitu teh. Muhun we ngaji we wis sidakep sinu tunggal. Urang kulon teh henteu beres diajakan ke orang pilih nomor anu dek berenan dia kain beh budak aduh tawarnya namanya geus lah capek nyari urang kulon mah lah. Wallahu a'lam.